keterangan meningakeun di mana-mana Ramadan bade ngantunkeun urang, bade pililian jeung urang. Bakatis sama wal ar maka caririk langit jeung bumi, gunung caririk. Nah, bade caririk margi bade perpisahan sareng bulan anu pinuh barokah, sareng bulan anu pinuh rahmah, bulan pinuh magfirah. Le eta dugi ka caririk naon langit jeung bumi, Pak. Pilihan Pak narangis bungit jeung langit ya Allah. Ka urang ge mun aya nu curik luar biasa. Sieun teh kaalaman Ramadan deui, sieun teh kaalaman tarawih curik eta jalmi ya Allah majelis ka Allah. Gusti oskeun miswa abdi sing ditepangkeun deui abdi sareng Ramadan. Ditarasa dibarengi ku kecelakaan Cimata jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Eta kecelakaan Cimata teh sababia rek perpisahan jeung bulan Ramadan. Masya Allah.